para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Talaga Hideung karya Kileuksa. Ayeuna nincak dina bagian kasalapan narika urang paturai teh parantos dubika nalika saremo nuju ngobrol sareng Aki Salmawi. Samali Aki Salmawi ngaguar lalakon baheula nu aya patula patalina sareng lalakon Sarmo. Pikeun hal ieu teh Sarmo nepi ka ngajenghok nya para mitra. Ieu teh dinana nanti ngadangukeun dongeng ti Aki Salmawi ya nu disebut Nyi Puja teh cenah umurna geus kolot cenah umur Aki Salmawi. Dan kumargi cenah anjeunna teh ieu kagungan ilmu cenah ilmu ngora meureun para wagi eta ibu-ibu prayogi guru Nyi Puja dina urusan ilmu ngora na ieu aduh ilmu teh ngurus dirina cenah ngajaga ngariksa awakna cenah para mitra ngurus pameunte sangkan tetep katingana anom gitu prayogi ya kelakuan jahatna mah ulah gitu ai anu sae namanya teh sareng diteangan cenah ilmuna ieu kumaha carana cenah ilmu ngurus diri ye aduh para wargi nu sami-sami ngadangukeun ieu acara mangga lah ieu mah intermezzo acara minage hiburan mangga atuh para wargi suur cenah moh loba modelna ilmu kieu mah cenah kitu hayang katingalina ngora wae atuh Mang Jaya bawa-bawa ngilmu perlu guru ye ngana aing palebah guru ka Aki Salmawi meureun tokroh-tokroh we tuluy bari bengkung jiga urang para wargi anu mulya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng tapi para mitra anu mulya sok sanaos jalmi boga ilmu sakumaha ilmuna ge tetep sing sakur anu kumelip di alam dunya baris maot ieu kena diemutkeun para wargi sing sakur nu kumelip di alam dunya anu boga nyawaan baris maot sadayana ge atuh para mitra asa di mana balik deui ka mana ieu janten petarosan ka diri urang tuh itu jag ngora tuluy moal pae-pae bohong para wargi ieu mah bahaya para wargi urang boga emutan ka dinya moal megar jalmi mah teh anu megar geus nepi kana waktu mah kudu mulih ka jati mulang ka asal dipundut ku rahayu para mitra dipenta ku maha kawasa anjeun kudu paeh teu bisa nolak teu bisa ngerekes aduh nu kawasang kewe ceri simkuring malah hayang paeh teh kitu teu biasa para wargi ai parantos nepi kana mangsa nama niti wajin mustari nincak mangsa nu sampurna anjeun kudu mulih ka jati mulang ka asal tos teu tiasa ditolak deui ieu para wargi ku urang dilenyepan kendah dilenyepan langkung antem naon atuh cenah ieu pibekleun ke ieu para wargi nu kendah diemutan teh mangga urang sami-sami emutkeun sami-sami Mang Jaya emutkeun ka palebadinya atuh para wargi ge urang sami-sami nyata kedah ngemutkeun ka palebadinya margi teu aya jalmi nu sampurna para wargi sadaya teu aya sampurna mah angin Allah mangga urang sami-sami emutan emung sami lenyepan sabada dilenyepan di emutan ku urang laksanakeun hal-hal anu hade wilujeng ngadangu barang ngadenge caritaan Aki Salmawi Sarmo nepi ka gregeteun tuluy nyarita waduh banyak kinya lah dia jadi mun kitu mah ki bisa dibobodoh ku eta manusia panyana teh nyan we mojang nuker mojuna rumah aja putri si orengan nu kitu teh lah bumani modonya atawa ningor si baduel teh ngabobodoh sia Sarmo seuri koneng dah teh nama keheul jeung ceuceu naon rumah ni atawa ningor teh aki mah jeung arti ujang oh rumah ni teh rumah jani nini ini ningor teh nini ora kitu ki sok aya wae si ujang mah ngabodor teh nya lain ngabodor kita bener atuh oh geus atuh dina soal eta mah ujang jadi nanyakeun kumaha cara-carana ai carana teh teu gampang sabab kudu dipikir anu leuwih dalia leuwih lantik kudu nalungtik heula kana kahirupan manehna nu sanyana atuh saja batik itu aya deui masalah sejen nu jadi tanggung jawab Aki naon deui ki Aki teh perlu ngabebaskeun hiji mojang nu dipaling ku jalma jahat ayeuna can kanyahoan nasib bernasibanana jeung can kanyahoan di mana ayana tapi najan bari jeung kitu ge ari taksiran mah geus aya sabab aya hubunganana jeung budak eta tah Aki Salmawi nunjuk ka budak
anu tetep ulin di buruan ngagugusu rorodaan menang nyieun akina. Tah, begitu mah atuh geura terangkeun lalakona. Saha ieu budak teh jeung nusanyana? Kumaha lalakona pangna aya di aki? Ieu jang Sarmo. Ari dina hiji mangsa teh aki teh tas ulin ka pakampungan. Kabeneran anyog kalebur Cirebung. Harita teh beurang keur meujeunna usum digawe. Barang jong-jong leumpah. Kalinya aya nu ngajerit minta tulung sarta loba jalma tinggorowok nyerebut bangsat. Aki teh leuwas tuluy muru ka eta tempat. Ngan hanya ka teu kasampa. Sabab bangsatna geus kabur ninggalkeun 2 korban. Bangsatna aya 2, nu hiji mawa kabur budak Palawan, nu hiji deui mawa kabur budak lalaki leutik keneh kitu. Aki teh bingung. Nah mending budak nu mawa Palawan atawa mending budak nu leutik. Sabuat mikir bangsat jada manten akhirna aki teh budak nu mawa budak we. Nya kasusu tuluy direbut ta eta budakna. Ceuk Aki Salmawi nunjuk ka budak nu keur ulin teh. Gitu lalakona teh dubi bangsatna dikumahakeun ku Aki. Da can gungsi di kumaha aja kabur manten. Sarta Aki eueuh waktu keur nyewak maranehanana. Kapaksa we diancep ku Aki teh. Nu penting mah ieu budak katulungan salamet sababnya ieu pisan nu baris jadi andalan Aki pikeun ka hareupna. Nuhun kartos atuh. Nanging kumaha salajengna Ki? Saha ngaran ieu budak teh? Bade dikumahakeun ku Aki. Ari ieu budak teh dingaranan si Rana ku Aki teh. Rana hartina perang. Si Rana disadiakeun pikeun maju perang ngalawan kadoliman, kajahatan jeung kamunafikan. Si Rana sina ngabelaan indung bapana, dulurna, sasama hirupna, jeung ngabelaan guruna. Muga-muga si Rana bisa nyumponan harapan Aki, bisa nyambung cita-cita Aki nu ampir pegat. Aki teh hayang ngaburak-barik si Puja, hayang ngaraan dek kedokna, hayang numpes lampah jahatna. Tak itu maksud jeung tujuan Aki teh nu perlu dibantu ku Ujang kitu tak. Aki Salmawi ngabudalkeun eusi hatena. Sangkan kanyahoan jeung kaharti ku Sarmo nu boga niat rek guguru ka Aki Salmawi. Atuh geus ngadenge kitu mah hate Sarmo jadi teteg. Asa puguh cekeleunana sarta hirup boga tujuan nu pasti. Atuh nuhun atuh Ki. Ieu mah kahartos ku abdi teh, mangat lah. Abdi mah sayagi nganggo ngabantu ka Aki sareng eka eta budak pikeun ngahonta cita-citana. Margi nu saleresna mah abdi teh asa katipu, asa dibobodo, asa dihianatan ku awewe nu ngaran si Puja teh. Keun abdi momalsieun ku Kupati pikeun ngaburak-barik si Puja malah asal abdi we dibakalan ilmu panemu jampe pamake ku Aki. Kanggo pibakeuleun abdi dina raraga numpes manehna. Sarmo ngedalkeun jangjina. Nu geus teteg hate saja ngabantu ka Aki Salmawi. Nya syukur atuh. Syukur mun geus kitu carana mah Aki teh bungah ngadengena oge. Hayu ka jero ayeuna mah Ujang geus resmi jadi murid Aki. Isukan urang ngamimitian latihan. Sarmo tuluy nyarita kacida pisan bungah. Nyuk sama Aki atur nuhun lah. Geus kitu mah Aki Salmawi jeung Sarmo arasup ka jero imah. Malah si Rana ge nuturkeun. Sanggeus di jero Sarmo disuguhan ku Aki Salmawi. Susuguh beuleum kere jeung bubuahan leuweung nu matak sehat kana awak. Selang-selang ti barang dahar Sarmo tetelepek sagala ditanyakeun. Pikeun namahan duang jeung pangalaman ku Aki Salmawi diterangkeun kalayan jentre tur jelas. Sangkan Sarmo beuki mencar uteukna sarta namahan pangaruh-baruhna. Atuh Sarmo teh beuki percaya ka Aki Salmawi. Beuki buleud niatna pikeun guguru sabab beuki kanyahoan yen Aki Salmawi teh memang elmuna punjul. Tuna lampahna Sarmo para mitra nu geus hasil manggihan guru. Ayeuna kocapkeun ka aya di Talaga Herang nu diancikan ku Nyi Puja katut badegana. Talaga tetep herang caina ngagenclang manuk teu weleh rame di sarada. Baretah tumanina caricing dina tangkal kiara. Sedengkeun Mang Karji jeung Mang Uhi pagawean ngapi ngajaring dunungan. Beurang peuting taya nu dianti-anti iwati parentah Nyi Puja. Nu akhirna nepi ka hiji mangsa kaparengan harita teh keur meujeuhna caang bulan 14. Bulan purnama moncorong ti beulah wetan. Kurung ngempur nyangan buana panca tengah dina mangsana peuting. Harita Nyi Puja keur diuk di kamarna.
yang harupan kaca enting nuges maranti tukang nana andeprok Nyi Usima nuka paksa kudu satya kadunungan sok sanajan eta pagawean kacida beratna lantaran pisaprak cicing didinya geus hampir 100 kali dikepret pipina nepi ka bijil getih sarta getihna sok dipake wedak kudunungan kaaya Nyi Usimah mata kuatir lantaran pipi nu limit pinuh ku ceda getihna para mitra sasat disadap unggal poe kudunungan atuh beungeut nu tadina pikar sapeun teh ayeuna mah robah pika gilaeun karadak pinuh ku ceda. Usimah maneh peuting ieu kudu milu ka talaganya kami rek mandi nyipuh diri nyara awak sangkan tetep ngora jeung bersih ulah kapangaruhan ku umur ulah aya tapakna zaman ceuk Nyi Puja bari sapan pipi hanya Usimah mah teu ngareret-reret acan cuma ngaagan abdi mah sejak tumut kana timalan saya gikeun bokor emas kesian ku seupaheun sakumplitna yuk urang indit ayeuna bisi bulana surem manten. Nyi Puja nangtung kop kana karemong jeung nyampai dina ranjang kero nu dijieun tina parunggu dititi tinggal indung bapana sumana agan Nyi Usimah teu waleh nurut manehna ngajalankeun parentah dunungan tekung silila Nyi Puja geus kaluar ti kamar dituturkeun ku Nyi Usimah barang nepi ka tepas kasampak Mang Karji keur ngobrol jeung Mang Uhyi reg Nyi Puja harita eureun heula pok nyarita Mamang kahadenya sing iatna ngajaga imah kuring rek talaga Bang Nyai ke di bumi mah dijagi ku Mang kade sing atos-atos di jalan pilih aya itu sareng ieu jawab Mang Karji bari ngareret nuhun Mamang kade di imahnya mangga beraduanana miang ngagandeang bangun taya karingrang Nyi Usimah deg-degan hatena jajantung ratug tutunggulan lempang asa napak asa henteu ari nu dijadi sabab peuting eta bet ngadak-ngadak meunang pirasat goreng matak lelenyapan kana hate bari leumbang teh sumamat ka indung bapana nu disangka nama aya keneh di kieuna mak bapak ieu abdi tulungan aya di tengah leuweung luang liwung aya dina genggeman putri geulis nu lampahna jiga setan mak abdi katalang sara beungeut ruksa teh sedih mak bapak tulungan tapi ukur dina hate kadunungan mah teu wani baha najan keung jeung sieun oge tetep lempang nuturkeun Nyi Puja ngajugjug ka sisi talaga nu lumampah diteubehan ku soragaang nu reang di sarana kadengina matak namahan lewang jeung hariwang dipirig ku sora jangkrik anu ngikri ngabangingi kawas nyengcerikeun ka Nyi Usimah nu keur sedih mikiran nasib diri sora bebence asa ngararajet hate sora cari cangkas asa ngacak ngerasa rarasaan sora bueuk es tuning namahan ka keung kuriding bulu punuk Nyi Usimah pating puringkak karasana asa carengkat di barung kuratugna jajantung sakujur awak pating sariak tapi najan bari jeung kitu oge suku tetep ngalengkah nuturkeun jadi dunungan akhirna anyog kahanapeun tangkal kiara sisi talaga reg eureun Usimah seupaheun tuna luhureun akar kiara maneh kudu si beungeut ku cai talaga ya jalankeun Nyi Puja paparentah bari nunjuk omongan nambah sieun kanu keur keung Nyi Usimah rempang reupeung loba karisi loba karempan sumangga agan abdi bade ngiringan terus nuna bokor nu dieusi seupaheun leos ka sisi talaga bari ngaleper jajantung ratug manehna teu ngarti naon tujuan pangna dititah si beungeut reg Nyi Usimah sisi talaga samat memuncangan geus ka keueum mengkucai karasa tiis meuni nyecep asa nyerep kana sumsum balung samemeh nyiuk cai keur si beungeut Nyi Usimah neuteub heula ka tengah talaga sabab ngarasa hariwang sok sieun aya oray nu ngabongohan barang breh teh hatena meninggal lenyap lantaran cahaya bulan nu nyorot kana cai talaga katempo endah warna-warni tapi aneh mata keung cai anu pating gurilap matak ngalenyap cahaya katumiri peuting matak heran sabab Nyi Usimah kakara harita nempo katumiri dina wanci peuting dan enggeus-enggeus mah tibeurang aneh nama kaya katumiri tengah peuting naon hartina nya itu menyorot kana talaga caina pating gurilap matak seram rentes Nyi Usimah bari ngusap beungeut suku asa sing sireum Usimah ayo gerasi beungeut kunaon melong wae kana talaga maneh teh hayang dikuncilungkeun ku kami mangga agan
Nyi Usimah gemper tuluy si beungeut ku cai talaga. Cep karasa tiis meuni asa tembus kana tulang. Nyi Usimah meureun deui jajantung ratug tamah rongka. Barang cengkat leng. Karasa lieur asa ngubeng bumi alam asa tibalik. Cai talaga katempona jadi di luhur. Awak asa kakalayangan di awang-awang. Sedengkeun huru angen asa murel sarbel. Biwir asa baal akhirna Nyi Usimah ngarumpuyuk tuluy nyuuh sisi talaga. Teteh geus lemah pisannya. Geus teu bisa diandalkeun getihna. Geus bea kekuatan batina. Pikeun baelanan lah samemeh meunang gantina. Ku inget dipake heula lumayan. Ceuk Nyi Puja bari ngalengkah lalauna. Ngadeuketan ka Nyi Usimah nu geus teu inget di bumi alam. Karwak punuk Nyi Usimah dicekel tuluy dijungjungkeun bangun hampang. Guprak dibaledogkeun ka deukeut bokor emas. Nu dieusi seupaheun teh. Geus kitu Nyi Puja ngalaan papakeanana celeng luncat ka tengah talaga. Nu keur meujeuhna disorot ku bulan purnama. Kecebuk Nyi Puja ngojai kawas nu laluasa pisan. Eueuh nu dipikah hariwang estu jongjon teu sieun kun aya nu ngintip. Cai talaga nu tadina ayem ayeuna mimiti motah. Lamak leutik pating siriwik kasisi lantaran di tengah kaobahkeun ku nu keur mani. Nyi Puja ngebak ngebur bari suka bunga mani cai jeung mani cahaya bulan. Ngahajan nyipuh diri sakujur nyumponan amanat tinu jadi guru lantaran baretona Nyi Puja dibere pituduh ku guruna. Yen lamun hayang laksana sapaneja kudu mani di tengah talaga dina mangsa caang bulan 14 eta pagawean teh dijalankeun unggal bulan. Dina kaayaan kitu langit ngadak-ngadak loba manuk nu pating gayabag. Nu rilingan talaga bari disarada mata keueung. Di kajauhan kadenge sora anjing nu babaung namahan keueung jeung geueuman. Tapi Nyi Puja mah jongjon mani kokosok bari hahariringan. Geus eueuh nu dipikasieun, eueuh nu matak ngahariwangkeun pikireun dirina. Akhirna para mitra mandina rengse tuluy leumpang lalauna dina cai talaga nu ngan sasemet dada. Beuki lila beuki deukeut ka sisi talaga beuki deet. Nu akhirna pisan Nyi Puja hanyat rap deui make papakean. Beungeutna temong cahayaan komo kasorot ku cahaya bulan kurung ngempur komaraan namahan geulis jeung pantes. Lantar sakumaha nu dipiharep, muga-muga we bisa terus lumangsung. Satungtung aing betah keneh di alam dunya malah. Nuhun guru katampi kateda pisan, gerentes Nyi Puja. Bari ngadeuketan Nyi Usimah nu masih keneh ngagoler teu eling-eling, ngalempreh jiga nu keur sare tibra. Blig-blig Nyi Puja neng jerak bumi 3 kali tuluy nyarita. Udang sia Usimah, urang balik. Korejat Nyi Usimah udang gasak gisik bari luak lieu. Lalemutan can kumpul kabeh. Atuh teu buru-buru nyarita kalah palahak polohok we nitenan kaayaan di dinya. Usimah anjeun geus eling, mun geus hayu urang balik. Parantos kan mangga ngiringan. Syukur atunya, yuk urang balik yuk. Tu bawa dewa da seupaheun. Kade eusina ulah aya nu muradnya. Nyi Usimah ngagugu. Manehna nyokot bokor emas nu dieusi ku seupaheun. Geus kitu braduanana marulang. Ngajugjug deui ka imah barang jol kasampak bade ganu dua keur kerek meningkur keur patemalan. Puguh Nyi Puja keheuleun nempok kitu teh haok nyentang. Bade beuki molor udang sia. Korejat Mang Karji jeung Mang Uhyi harudangna satengah ngalinur. Duanana walah wah-weuleuh jiga nu keuna ku eureub-eureub. Tuluy turun kaburuan rek lumpat bari teu puguh tujuanana. Mang Karji, eling teh? Nanaon lagi teh ha? Siuplak pipi Mang Karji dicabok, soronton, bruk rubuh. Tuluy muniang hudang bari nyekelan pipi. Ayeuna mah karasa nyeri jeung eling deui. Oh, oi geuning nyai, duh, mana we teh naon lah. Ulieur Mang teh, lajeng beureumman ari peke kalah ka peureum nyaan. Mang Karji balaham belehem era kudunungan. Aduh, moh nyai, Mang sami teh teh kiat kutunuh. Panon karasa cabal jeung keset kitu. Mani saja ngajablok-jablok we darek meunut. Alah, teu beunang dibelel-belelkeun. Buka teluhunan haon atuh mana tunu-tunu teuing kitu nya. Ceuk Mang Uhyi milu nyarita. Gek diuk dina batu deukeut kolodong. Kolot-kolot teu boga pikirannya. Di kita nungguan imah kalah ka hees. Kumaha mun aya bangsat? Narek tanggung jawab gitu. Nyi Puja ambekeun lantaran badegana teu beunang dipercaya. Waduh, tunggu selepat nyai. Mang moal sekali-kali deui kitu peta. Nanging mugi janten uning gawe, wong ieu teh karaosna asa benten sareng sasari. Keung sareng keueuman, tunuh teu katulungan. Upina mah aya jalma sakti nyai nu ngawurkeun sirep di ieu patempatan. Mugi sing waspaos we. Bilih aya musuh nu nyusup, bilih aya jurig nu nyeliburi setan nu mina rupa.
ngadoni tenan kaya di dieu jadi teling Pangindra Jala. Mangkarji boga pirasat goreng. Sabab nusanya nama maranehana teh kena kusirep nu teu kaungkulan kamatihanana. Geus, teu kudu loba alesan. Apaan mamang duaan teh gagah sakti mandraguna kira kurek eleh ku ata-ata. Munya main kitu patut lawan atuh lah ipis burih jadi lalaki teh. Ipis burih jadi lalaki teh miyuni hayam kabirinya. Cek Pujayanti bari sup ka imah. Dituturkeun ku Nyi Usimah bari nangeui bokor emas, sedengkeun Mang Karji jeung Mang Uhi silih reret. Duanana ngarasa era kudunungan tuluy arunggah katepas, gek Dariuk bari mikir. Ari Nyi Puja jeung Nyi Usimah harita teh para mitra. Geus araya di kamar. Duanana teu aya nu nyarita ukur ngadu jentul we bari ngumar sawangan sewang-sewangan. Ngumar di alam pikiran masing-masing. Nyi Puja nyipta-nyipta kaayaan diri anu bakal terus dina kaayaan kitu. Moal ngalaman kolot cara umumna jalma loba, manehna hayang awet ngora hayang tetep jadi rumaja. Sedengkeun Nyi Usimah mikiran diri nu ngalaman nasib sarupa kitu. Beki dieu beki karasa aya dirinya raga-raga jalma anu boga tekad aneh, anu teu umum jeung jalma loba. Nyi Usimah cerik batin sumamat kanu maha kawasa hayang bebas tina genggeman Nyi Puja. Duh Gusti, mugi Gusti kersa ngajaib diri abdi tina jurang katunggara anu sakieu peuheurna. Naon atuh nepi ka hayangku si Nyi Puja teh? Naon maksudna di wadahku getih dalem? Mak, Bapak kieu nasib abdi danget ayeuna, matak sedih jeung nalangsa. Berbei cipanon bigil hate sedih asa digerihan ku hini. Mun kongang mah hayang cirik jejeritan. Bari nyarekan lak-lak dasar ka Nyi Puja. Nu geus nyiksa ka dirina, tapi aneh Nyi Usimah teu bisa meta leuwih ti kitu. Sabab rengkak paripolahna jiga nu satia satuhu ka Nyi Puja kawas nu keuna kutemung. Usimah, ka dieu? Nyi Puja ngagerwan bari ngareret, leungeun katuhu nyekel kaca eunteng leutik, leungeun kenca nyekel sisir. Nyi Usimah nyampeurkeun gek diuk di gireun dununganana. Da atuh teu pupuguh hiu kaprot pipi dicabok ku sisir karasana peureus jeung seueul. Asa nyelek kana hulu angan. Aduh, agan. Ampun, naon dosa abdi teh atuh? Nyi Usimah nungkupan beungeut ku dua leungeun. Hate sedih nu taya papadana. Teu kudu loba carita sialah. Di dieu mah moal aya nu wani nyegah kana kahayang kami. Hayu cengkat. Tetep mata kami ulah pupurungkutan kitu ngewa. Nyi Usimah teu wani baha. Najan nyeri jeung peurih kapaksa leungeun anu nungkupan beungeut teh dilesotkeun. Tuluy cengkat lalaunan neuteup ka Nyi Puja. Nu molotot bari kekerot, breh katempo pipina tatu getih kentel ngalemere semu ide. Kalayan teu loba carita getih diusap ku Nyi Puja. Ledak-ledak dibalurkeun kana beungeutna, tuluy diratakeun kabeh, malah manepi ka gado jeung puhu beuheung. Akhirna beungeut Nyi Puja jadi beureum ku getih, katempona mata keueung jeung ginggi apeun. Naina di masker maring para mitra, teu umum jeung batur. Nyi Usimah ngabiri gidig bari ngusap dada. Luk tungkul teu kuat nempo beungeut dunungan, nu geus sabaraha kali kitu peta. Batin Nyi Usimah beuki kasiksa, kasieun jeung kareuwas teu weleh jadi bang-bang. Ontong tungkul sia Usimah bisa dicabok sia ku kami. Nyi Usimah geuwat cengkat, ka jantung ratu. Diuk oge asa teu aya napak bakat ku sieun. Cipanon tuluy murubut kaperes ku hate sedih anu teu aya kendatna. Usimah, getih maneh geus cawerang ya. Geus daya gunana keur kami mah. Isukan maneh kudu eureun digawe di dieu nya. Kami butuh nu pagawe nu anyar, nu geulis keneh, nu ngora keneh, nu getihna seger keneh, sangkan hade dipakena. Nyi Puja seuri mata keueung jeung geueuman. Awas dibarung ku seurina setan. Puriding bulu punuk Nyi Usimah carengkat. Sakujur awak pating sariak panas tiris. Kesang tiis nyorolok masihan awak. Agan, nah leres abdi teh bade dilirenkeun. Iraha agan? Nyi Usimah teu puguh rasa atoh aya bingung aya. Atoh disangkarek bebas tina tugas salaku pagawe didinya. Reuwas ngadenge dunungan kawas nu ngancam. Sabab omonganana mata keueung. Bener Usimah, mana isukan eureun tina tugas nu ieu nya. Maneh bakal ngamah alam nu kacida bebasna. Bebas moal aya nu milu campur kana urusan maneh. Atuh sajabat ti kidu maneh bakal bebas tina segala bangbalu hate. Moal susah moal bingung moal mikiran naon-naon. Nyi Usimah ngahulang. Dengarti kana omongan Nyi Puja. Tungtungna ngeluk tungkul bari ngalamun sakujur awak karasa pating sariak. Sedengkeun Nyi Puja tetep ayem teu aya parobahan. Hate bungah jeung bagja sabab kahayangna kacumponan. Saterusna Nyi Puja kaluar ti kamar. Dituturkeun ku Nyi Usimah tuluy duanana Dariuk ditepas. Nyang hareupan badega
nu dua nutita tadi ngaharulang bae bangun bingung. Mang Karji, Mang Uyi, isukan si Usi mah eureunkeun tina pagawean, tereskeun sagala rupana sakumaha nu geus biasa dijalankeun ku Mamang duaan nya. Saterusna Mamang duaan kudu neangan gantina nu anyar. Cek Nyi Puja bari neuteut ka nu duaan. Ieu tugas anyar pikeun Mang Karji. Yuk sumaha Nyai, Mang bari dijalankeun di sakumaha mistina. Nanging Mang teh bari tumaros heula ieu teh rupi tadi teh aya naon di dieu teh. Margi nu saleresna Mang teh rumaos kawon, parantos katitih pangarti ku jalma demit teu kuat ngaladenan pangawasana. Mang duaan kata rajang tunuh keuna pusirep musuh. Mang Karji, memang bener. Tadi teh aya jalma nu lampreng di wewengkon ieu, tapi teu daekeun ngadeuketan imah lantaran kuring pareng di talaga. Tangtu manehna sieun kapanggih. Nu akhirna teu aya nemongan, tapi sok sanajan kitu oge nya. Urang sarerea kudu waspada. Sabab jalma nu kumaha ningalan tos ka tempat kuring, hartina lain jalma jore-jore, lain jalma samanea lantaran ngan jalma nu luhur ilmu jemar ku pangabisa. Nu baris mampu asup ka wewengkon ieu dina mangsana peuting. Jadi ti mimiti ayeuna Mang Karji jeung Mang Uhi kudu ningkatkeun kawaspadaan, cing caringcing pageuh kancing, cing sarengset pageuh iket. Siap sadia pikeun mapag musuh nu sakitu nu sawaktu-waktu bisa datang. Ceuk Nyi Puja Daryana. Omonganna bisa dipercaya sabab Mang Karji geus apal kana kasaktian nu jadi dunungan. Sejang ngiringan, Mang bade tatan-tatan nganggo mapag musuh. Nanging Mang hariwang ye sok sieun musuhna leuwih sakti batan Mang jeung batan Nyai. Leuwih gagah. Buktina tadi ge Mang teh teu mampu ngalawanan kakuatan gaibna. Kedah kumaha tuh Mang teh Nyai? Tong sieun-sieun jeung tong salempang. Sabab kasaktian musuh geus kanyawan ku kuring. Mun parang tepung mah boh diga di mana wae. Buru-buru bejaan kuring, tangtu kuring bakal datang pikeun yang kalak eta manusia. Sae upami kitu mah, Mang reug-reug ayeuna mah, tenang pokona mah. Satuluyna, Puja asup deui ka kamar goledag ngagoler dina tempat sarena. Kitu deui Nyi Usi mah geus ngajepat dina sama. Hayang sare teu dae kreup sabab pikiran kumalayang bae ka mana meuni. Utamana mah inget kana putusan Nyi Puja, yen manehna isukan rek eureun, dieureunkeun tugasna, tapi can kanyahwana eureun teh eureun kumaha. Hal ieu matak jadi bang baluh kana pikiran, matak bingung salilana. Para mitra kaum dang, kaayaan peuting beuki jempling geus teu kadenge nu cacarita. Di luar reang sora jangkrik patemalan jeung sora sato-sato sejen. Nu sok disarada peuting dina kaayaan kitu Mang Karji jeung Mang Uhi ngarengkol ditepas tapi teu sare. Da pikiran mah tetep nyaring karingcing bisi aya musuh anu ngabongohan. Perhitungan dua bade gak teu nyalahan, harita teh di belah kidul. Anu ngajuringkang datang di sisi talaga, hiji kalangkang hideung ngadeuketan ka imah. Sanggeus deukeut leumpangna ka katayepan bari jongko, sukuna estunin demit ninca kalakai ge teu aya sorahan. Akhirna tepi ka hareupeun imah, katayep kana golodog tuluy noong kana tepas. Breh aya dua jalma keur ngarengkol nu ngintip narik napas jero. Tuluy nyabut sumpit ponok tina jeroeun bajuna, sup tungtungna kana liang deukeut panto. Di lempeng kanu keur ngarengkol teh, pasar geus aya ge sumpit diantelkeun kana bibir. Memeh ditiup ngumpulkeun heula napas nu saloba-lobana. Barang geus siap rek ditiupkeun kuisik Mang Karji Usi, ret ka palebah panto, sedang luncat ka pojok bari ngagero. "Uyi, udang euy!" Korenjat Mang Uyi hudang. Rengkenek masang kuda-kuda di pojok belah kenca tatan-tatan pikeun ngajaga sagala rupa nu bakal tumimba. Atuh puguh we para mitra, nu di luar meni ngajenghok lantaran teu nyangka yen musuh narek nyahueun ka manehanan. Gancang narik deui sumpitna jorelat celang luncat ka belah kanu buni, nyempot bari nyidikeun musuhna. Mang Karji jeung Mang Uhi can kadenge nyarita. Duanana kalah silih pelowong bari taki-taki, tapi akhirna mah pating kana jeleng kaburuan. Mesat bedog bari rarat reret nyangan musuh. "Aya naon tadi teh Karji? Aya musuh?" "Tangtu aya musuh. Sabab kadenge basa manehna leumpang. Surana blag-blig kawas nu berat. Untung sare teu ngigir. Ceuli antel kana palumpuh. Jadi sora teh nu leumpang teh kadenge." Cek Mang Karji bari teu boleh rutret hayang sidik ka musuhna. "Munya kitu mah ayo urang teangan. Teu jauh ti dieu meureun. Ulah diantep tuman abising dari dieu nongko." Mang Uhi keheuleun pisan, sabab saumur cicing didinya kakara ayeuna aya musuh nu kumaha ninggu lampreng peuting. Diajak kitu teh Mang Karji satuju. Harita keneh laluncatan ka pojok kanu poek. Mang Karji ka belah kidul,
Ari Mang Uhyi harita teh kabelah kaler. Sakilat geus teu aya nu katempo, matak bingung pikeun musuh. Teh kungsi lila paralak sadaya hujan anu ninggangdang daunan. Uguh nu keur nyumput teh meuni calangap bakat kureuwas. Sabab lain hujan biasa tapi hujan jamparing nu harita katida lobana. Jamparing nu keuna kana tangkal manimpating peletok, nu keuna kana daun pating korosak. Tapi jalma nu keur nyumput henteu gugup manehna mundur bari ngawaskeun ka musuh sarta sumpit besayaga pikeun males naraja. Ngajar sia. Getela aing teh eleh pakarang ye. Awas ya lah. Aing malas asa mun anu katempo disumpit sia matana sina bocos ya ku aing. Gerentas eta jalma bari terus nyempod di tukangeun tangkal kalapa manehna kahalangan. Teh sieun ka keukeunaan ku jamparing musuh. Bangsat, montong nyumput sia. Biji ye mun nya mah sia lalaki langit lanang jagat deuleu. Montong susurumputna jiga setan deuleu. Kadenge Mang Karji gogorowokan nangtang. Bari terus mentang-mentangkeun jamparing ngahujanan kanu suni sang kanu nyumput kaluar. Di belah kalernya kitu Mang Uhyi ngagorowok nangtang perang. Bari ngahujanan ku jamparing sewu, hujan jamparing nepi ka seah pikeun jalma biasa mah matak soak. Geus moal aya lolongkrang pikeun nyalametkeun diri tina ancaman jamparing. Kapikeun musuh Mang Karji mah teu kitu. Manehna bisa keneh nyingkahan balai sakaligus nyieun peta rek malik narajang. Harita sumpit geus diantelkeun kana bibir, congo geus ditujukeun ka palebah datangna sora Mang Karji. Ciut 5 pasar kabur tina congo sumpit. Nyerang ka Mang Karji nu keur nangtung deukeut pager, ceuk rasaan mah buni sabab keur poek teh kahalangan ku tangkal nangka tapi basa manehna nyuara tempat cicingna katakir ku musuh. Akhirna waduh, tulungan Uhyi korowok teh para mitra. Gogorwokan lantaran ceuli kasipat ku pasar nepi ka tobros hampir rangsa. Pasar nancep dina ceuli katuhu getih ngucur kana takta. Ocapkeun Mang Uhyi barang ngadenge nu menta tulung teh sakilat luncat dina panyumputanana. Rek ngulungan Mang Karji tapi manehna gagabah luncat kaburuan nu taya hahalang atuh jorelat ka tempo ku musuh. Sakilat opat pasar ngancam dirina. Siut cerep. Hiji pasar keuna kana cecekolan. Puguh we jika ditotongkeun keur lumpat hari kabeunangan cecekolan, tolonyong cedak nengar tangkal jamu, rumpuyuk Mang Uhyi rubuh, gegerungan bari nyekelantarang. Jaba suku teu bisa nilep, sabab pasar nancep jero dina cecekolanana. Aduh, tulung! Mang Uhyi minta tulung, tapi teu aya nu bisa nulungan. Sabab Mang Karji ge sarua cilaka, atuh jabat kitu terus sabisa-bisa mentangkeun jamparing susuganan keuna ka musuh. Tapi musuhna geus pindah tempat ngeteyep ngadeuketan ka Mang Uhyi. Keur kumaregung barang geus tepi, tungutna dipekem durug di bawah lumpat kanu buni di sisi talaga. Sageus tepi Mang Uhyi dituna sarta dadana diantelkeun tantengan cong bedog. Jawab bisa pertanyaan aing, di mana Nyi Usi mah? Ceuk eta jalma bari ngadedetkeun congo bedog lalaunan. Mang Uhyi barontak hari jos ya para mitra mun Mang Uhyi barontak teh nembus dada nirup ya jantung. Setan sia licik. Sasia ha? Rek naon nanyakeun si Usi mah? Aing mah teu nyaho deuleu. Dat congo bedog teh beuki tarik karasa nyeri mung hanyakal waktosna ka Bujang Seer.